warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahlan nikah wa nadaba ilaihi wa ramasifa wa wa'ada alaihi wa qala ta'ala wa la taqrabu zina fa innahu kana fahisatan wa sya'a sabila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiban sunnati falaisa minni. Puji syukur urang sanggakeun ka zat Allah nu Maha Ghafur. Shalawat sinareng salam urang sanggakeun ka junjunan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Calon panganten sakali nu dimulyakeun ku Allah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sakedap deui hidup bakal nyaeta diakadan kuali hidup. Kulantaran kitu ieu pernikahan bakal jadi ibadah lamun niat ibadah. La ilaha illallah la maujuda illallah. Di dieu kieu ayeuna abdi tapak damel Allah. Ieu jodoh nu geus digariskeun ku Allah. Ieu jodoh geus paparin ti Allah. Wa bil qada'i khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Hade jeung goreng eta papasten paparin ti Allah, tarimakeun ieu ti Allah. 2. La ilaha illallah la ma'buda illallah. Di dieu kieu ayeuna abdi tapak damel Allah, abdi bade ngalaksanakeun akad pernikahan sejak ibadah ka Allah. Niatan ku anjeun duaan, anjeun arek ngalaksanakeun akad pernikahan nyaeta niat sejak ibadah ka Allah. La ilaha illallah la matluba illallah. Niatan deui ku anjeun duaan, abdi nikah sejak pedah parentahan Allah, sejak nuturkeun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lain pedah karena kairit ku zaman, lain pedah karena kadorong ku hawa nafsu, tapi abdi nikah pedah parentahan Allah, nuturkeun sunnah Rasulullah. La ilaha illallah la maksuda illallah. Niatan ku anjeun duaan, abdi nikah pedah hoyong kenging ridona Allah. Lamun anjeun geus niat opat perkara tadi dina hate, hiji nikah anjeun jadi ibadah. Nomor kedua, setiap paripolah dina pernikahan insyaallah bakal menang ganjaran di Allah. Tilu, lamun anjeun niat model tadi, maka anjeun bakal menang ridona Allah. Di mana jelema nu geus meunang ridona Allah, rek ditempatkeun di mana wae, rek aya di mana wae, rek kaayaan kumaha bae, rek salaki penghasilan sabaraha wae, istri bakal narima rumah tanggana, bakal rumah tangga seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sareng Siti Khadijah al-Kubra. Ta eta anu utama dina ieu waktos, sok anjeun niatan sing sae dina manah masing-masing, insyaallah ieu pernikahan jadi ibadah. Mudah-mudahan aya manfaatna, mudah-mudahan aya canakeunana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.